panigarna ati campaka mangkak ngedadak kembang Tanjung Lugu Mulung Nedawidi kali perhatosan ti sadayana acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Elis kalayan didedelan ku ti Sanggarias Hemi Wedding Gallery oge teu hilap dina dinten ieu didedel ku audio sound system Arisma sareng video foto Mr. Mediagraph sejak dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh hadirin anu dipihormat, sugrining puja puji karena syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina sonten ieu urang tiasa kempal yung mumpulung sejak nyaksani hiji acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Elis. Syariatna nu geulis sejak dibanjur ku cai kaheman kawalas kaasih ibu Rama sareng kadang wargi sadayana. Pamudah-mudahan hakikatna nu geulis dibersihkeun lahirna, dibersihkeun batina, tekad ucap lampah dina rumah tanggana salamina aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Nu munggaran Bapak kali Mama di dieu nu geulis parantos aya payunan salira, aya cai manawi kedah ditambihan. Mangga Bapak nyandak heula cai anu dina kendi. Sareng anu dina pendilna Bapak sakantenan we duanana. Alhamdulillah pasikeun ka Mama anu dina pendil cepeng heula sagedengan ingkang putri. Tah. Ieu cai kanyaah kaheman ti duaan sejadi anggap nibakan namun sapi acan dibanjurkeun dikocorkeun kana salira nu geulis urang kocorkeun heula kana gentong supados pacampur. Tumalik itu Bapak sareng Mamah maju mayunan gentong masing-masing. Mamah kapal itu, Bapak kapal dieu. Mangga Mamah gentong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu cai bade dianggo ibak. Bismillah urang kawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur Rahim. Sembaheun urang sadaya puja puji mung ka Gusti nu nyepeng sadaya alam hakimah di yaumul akhir. Mungka Gusti urang tumut neda pitulung pang jaring. Bapak cabut eta hanjuang teh heuleut dugi ka ieu Bapak ngokotan atanapi nikahnya asih Neng. Insyaallah enjing mah tanggung jawabna bakal digentos ku carogena. Simpan we hanjuangna Bapak dihandap salajengna sok kucurkeun kocorkeun oge nu Mamah sareng ngucurkeun anak hiji dua tilu curada luhur bae Pak. Mama sanes katingali cai ngucurna insyaallah bakal dianggo ibah kudu geulis sing jadi kaberkahan ngabersihkeun lahirna ngabersihkeun batina. Alhamdulillahirabbil alamin. Simpen atos wadahna dihandap salajengna Mama sambung ku Bapak palih dieu Mama calikna oge Bapak palih ditu. Alhamdulillah. Neng angkat niagalkeun Mamah jeung Bapak anu salamina mikawas mikaasih sabab tanggung jawab Mamah jeung Bapak bakal digentos ku caroge hideung. Pamali hiji putra antos sakedap baeu anakna. Deleng nengkung deleng nengkung anak pupu gelis putra Mama dedehnya Elis teh teges tanawangeut duh anak moal aya Elis gumelar ke alam dunya tanpa syariatna indung jeung Bapak kita sekarang
Kapan urang nyorang nyawang ke alam tukang mangsa hidup dikandung kudu jadi indung sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjut sasatna kandung hidup lain barang anu enteng batur nu jadi indung kasiksa lahir jeung batin euis mimitikna dina 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjut 4 bulan sebab jeung mur di aya dina kandungan iwaki nu jadi bapak ngamarojengja ngadoakan dina hidup mepeskeun kasih pepeuting nu jadi indung guyang getih kesah ngagaraja saha anu ditanyakeun iwaki hidup dipikanyaan dipikaulas dipikasih kudu jadi indung isukan mah geus beda caritana bageut isukan hidup bakal lepas tina kungkungan nu jadi sepuh. Sembahan abdi lahir sareng batin hapunten tina sagala rupi kelepatan hatur nuhun mama tos ngarorok ngagedekeun ngadik ngadidik abdi dugi ka sageukir abdi teh can tiasa mulang terima mung sapur ngesapan bae kanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi mugi aya dina kabagjaan salamina. Gelis Neng Eli putra mama doa sareng pangampura mama mal kudu dipenta bageus mama ngarorok ngegedekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis jeung rumah tangga ji gerah kirabi gerah hontak kebagjaan hidup lahir batin mama didoakeun pisan gelis dugi kawanci ayeuna ikhlas hidup pisan teu hayang dipulang tarima nu jadi indung teu hayang dibalas jasa naon leuwih kahoyong ayeuna iwaki hiji hidup hayang jadi jalma nu sampurna cager bager bae dituna salamet di dunia parat natrat ka akhirat kadilahun heula dampa sampean salira cepeng sakedapan ku aya hulu nyawa ngabelaan hidup mikanya mikaulas mika asli alhamdulillah dugi ka enjing hidup pada rumah tangga ieu dampa sampean mamah masih keneh sehat gerawasuh Bismillahirrahmanirrahim astagfirullah robbal baroya handapna dampana geus diusaha ieu pisan perjuangan mamah kadang kala kewajiban mah kapopohokeun ka kaler ka kidul nyiar kipayah nyiar kanggo salira mudahan ieu panyengit sim jantan wawangi dina kahidupan rumah tangga hidup salamina hidup aya dina karidwan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rengse ngawasuh dampa sampean mamah salajat bismillahirrahmanirrahim mama abdi di sejak rumaos abdi talobeh seueur ngajaheutkeun mama haremoskeun kana cepilna mama ieu abdi Elis putra mama mamah teh sesah ku abdi repot ku abdi rumah tangga mudah-mudahan saroge abdi Zat Irfan sinjanten imam anu sae nyalametkeun pangkanya mamah kadeukeuh sadayana hampura mamah bisi barepo baheula sok nyarekan nyentak ti popolotok lain hewan atau rusuma jo gelis bager jimat pamah lahir jeung batin mugi yasin panjang umur panjang jodoh na babari kita didoakeun kumaha gesan ngabiayaan kahirupan putra sareng sadaya kulawarga sami Bapak dinten enji mangki bade nikah ka Irfan suka abdi ridho abdi kumargi kitu mugi Bapak ikhlas ridho kanggo kalayan didoakeun abdi mugi jantung kulawargi anu bagja di dunia dugi ka akhirat. Aki Gelis Neng Elis mangga ku bapa didoakeun pisan jeung gara rumah tangga kalayan sing satuhu satia kacarode hidup geura hirup laki rapi mugia aya jodoh ti Allah
kalayan bagja di dunia rawuh akhirat. Oke, neng sami ieu dampa sampean ramah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak dinten ieu abdi ngawasuh dampa sampean saliraan penuh perjuangan kanggo abdi. Mudah-mudahan ieu janten panebus tina sagala rupi sing sehat. Aya keneh rai-rai abdi kalayan insyaallah dinten enjing abdi bade pamit. Mudah-mudahan sesengitna sing janten nyengitan dina lawan hidup diusapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna dilungsurkeun hapunten abdi hapunten. Cekap bager dirangkul bapakna sok harewoskeun kang sepi bapak sami nyaahna ka abdi deuneuhna ka abdi hatur nuhun ka nyaah bapak ku abdi katampi. Mudah-mudahan sing dicatet ku Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh anu dipilih. Oke bapak sing damang sing sehat nyacu sarua hampura bisi bapak sok nyarekan bisi bapak sok ngangeureurkeun ka hidup lain hewa lain geuleuh tapi bakat tingkunya hidup hayang jadi jalma anu sae jadi jalma anu salamet di dunia atau di akhirat. Cekap disuntarna ku bapak sine suju bager anak nyaah pisan dedeh pisan alhamdulillah bapak mama hatur nuhun abdi mugia aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Cekap bager urang alih tentang lahir batin masing damang sing sehat abdi doakeun enjing bade rumah tangga mudah-mudahan aya ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Terus pada dirangkul makna gelis elis incu emaknya pisan deudeuh pisan didoakeun geus wancina hidup rumah tangga tarang sineng disun. Nah itu diadukeun wios sok ieu Kak bibi mohon sok bibi ka pantosan ti ulah kanggo nyukseskeun anak katampu abdi disesahkeun mah dihampura pisan doa jeung pangampura ulah teh kudu dipenta brah geramian nyacu sing cager bager dina rumah tangga sing runtut raos sabina sapalidi ulah disun itu terakhir taarna disun ku ulah jeung anak kintong salempang tong hariwannya bagi waktos katukang ngajahetkeun atana ku harewaskeun kan sepilna emak sakali deui mugia emak damang salami didoakeun pisan geus juh nyacu sapali deui neng alhamdulillah terang bade rumah tangga didoakeun pisan juh bager anak king mugia panjang umur panjang jodoh babari milik alhamdulillah sapali deui sabelah deui terakhir disun taarna ku kuatnya sok sungkeman salatullah salamullah ala yasin habibillah dirangkul bager hapunten abdi wa wargi sadaya nuhun pisan bantosanana ku abdi katampi sapali deui wa teras taar anaki didoakeun pisan nyacu al sadayana jeung nyacu tong lami teuing teras dirangkul bagi urang alhamdulillah si panon kabinga si panon panganteur kadeudeuh kanggo nu bade miang rumah tangga muka lambaran anyar sing janten wasilah kasayan ti dulur ti baraya raina ieu sanes aya raina nu mana raina pami ieu di dieu neng raina aa di dieu raina wungkul aa mah di dinya sok abdi sok kumaha wantun kaselir urang sih lubarkeun dinten ieu mugia awan ningali kasa ngahampura ka abdi urang sih doakeun dina kahirupan rumah tangga tah kitu subhanallah alhamdulillah geulis dia lega beurang lega peuting kanggo aa brang ge rumah tangga insyaallah geura papag harapan anyar jeung salaki hidup didoakeun pisan bager sekap disun taarna ku aa nyaahna deudeuhna asihna kanggo geulis insyaallah bager dicatet ku Allah Subhanahu wa taala
Wah, abdi hapunten lahir batin hatur nuhun uatos umpi uatos ngabantos. Hapunten Rabbil alamin sapali deui sagula deui disung taarna. Nu saresna atos wengten lamun teh masdud jeung dulur sapopoe sok kadang kawis an bageur emut sakedapan. Tah enjing dede sok sungkem ka teteh teteh hapunten lahir batin. Bilih abdi sakumawanteun kasarea doakeun teteh sing baca dina rumah tangga kalayan abdi doakeun mugi abdi sing janten jalmi anu sukses. Sekap dede dirangkul teteh nak sok dirangkul tah kitu. Alhamdulillah baca sapalih deui teh dirangkulna jom urang sih doakeun insyaallah urang aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Sekap bageur dede rada kapinggir heula heujeun para insan anu parantos silubarkeun dina sumringing kabutan kalpatan kiwari cika ku mamah ku bapa si cantik geulis Neng Elis ditingali teras ku Neng rada isut ku mamah ku bapa Neng kana kamera bageur senyum tong nangis teh nya cu. Alhamdulillah subhanallah masyaallah. 1 2 tahan Mas 1 2 ya pas 3 1 2 3 ya sip. Nah henteu bios teh kaduga ge sinjang canda koe la haula wala quwwata kana salira si Neng kitu tamu kana pe kana ngais kumaha tah kitu sambungkeun etana Neng mah moal emut kapungkur upami Neng teu damang teu anteng tah sepengala sambungkeun we teu anteng iwati di ais ubarna ai lilit boga ilmu anu luhung bakal jadi cacahang dina kahirupan kalayan mangga bismillahirrahmanirrahim. Sok simbol siloka sasmita ieu Aisyah bade diecagkeun tawis ecagna atanapi leupasna tanggung jawab nu jadi indung ka hidep da isukan mah kudu mandiri tuturkeun salak-salaki hidep saroge hidep saur paripaos hidep bakal atanapi bade dicandak kalian tersopet oge kedah kersa ku caroge mah leupas tina kungkungan sepuh urang leupaskeun ieu Aisyah. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci. Sejak ngecakeun aisan muga pun anak mandiri. Bagja lahir bagja batin jung geulis anaki sekap mangga dilungsurkeun mama jeung anaki sok dilepaskeun eta na senyana tah kitu. Alhamdulillah rabbil alamin beur aya sarana ka dieu mama beur aya sarana. Alhamdulillah rabbil alamin ku Bapak. Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 alhamdulillah. Oke Neng ieu aya teras kapal dieu Neng hiji deui dikucurkeun dikocokeun dungkas alhamdulillah. Terus Neng calik dina kursi anu tengah posisina mamah tipalih dieu heula bapak tipalih ditu ambeh anu nyandak tipayun tina gentong utama ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuneng ditandian sampai ke atas kana sirahna mah sirahna karena dalam pun itu memang kita nak cantingnas pada sore katingali muncul nak saya nah sur lahirkan kartun kali terus alhamdulillah
Alhamdulillah. Tos simpan. Tahan. Jom, bager guys. Dia bersih akhir, bersih batin. Mereka bicara sama. Bapak Neng, ngelanjut ada pasar Neng. Bisa lanjut ke jalan Neng. Mudah-mudahan pincakna lengkahan mungkin anak pula. Sing ditincakeun sing dilengkahkeun karena jalan anu sae. Mangga Pak. Dibanjur ka pasar Peta gitu. Biasa bari ngadewet tah gitu lah papaikeun di kaluhur malih keras tah gitu. Pamikiran nyandak deui. Iya. Dasar katingali dina luhureun mastakana ti gigir deui Pak. Tinggalin cai ucurna tah gitu. Aden please. Apa tanas? Subhanallah. Alhamdulillah. Sok ayeuna Aman-aman ulah. Siap, tahan. 1, 2. Tahan seminggu, tahan. Siap, masih. Siap, 1, 2. disangkeun Pak. Alhamdulillah. Tos kantun sanes ayeuna kasepuhan anak ke sareng wa. Nuhun. Tong saleur teuing nya ambek tiris 1, 2, 3. Katingali caina anu ngucur wayahna anu rada tirisnya nih moal da tikawit ke pongi enjing mah bakal haneut sareng AA. 2, 3. Ya, sip. Hoyong aya dina kamera mangga. Tinggalin cai. Kalau ada luhur ngucurna. Siap, tahan. 1, 2. Ya, sip. Tahan. Segera lebih lurang mereka tinggalin cai na ucur. So, Iya. anggota mas, please, anggota mas. Layekeun ku Neng kitu alhamdulillah. Tong saleur teuing caina nya ambek teu rada. Tahan. Siap, 1, Ulah saleur teuing 2. tiriseun si cantik gelisnya. Ya, sip. Saliat ieu teu aya di. Mangga bismillahirrahmanirrahim dikucurkeun. Tong saleur teuing caina kapongkarkeun ambek teu kana rarai teuing tah kitu cut. Aseureun sok. Sip. Bios katingali ngucurna ngocorna. Subhanallah. Alhamdulillah. Mohon. 1, 2. Alhamdulillah. Sip. Usep Sri Simbol Bismillahirrahmanirrahim. Teteh ieu ngabanjur salira mudah-mudahan diceun geuleuh keumut kokotor getina salira didoakeun ku rai. Tamasan alhamdulillah. Sujud silih simbah buka deudeu silih pikanyaan sareng dulur ieu sa gayung. Itu nyanak tina gayung itu nu herang itu nak Neng sami mangga ku tangan kiwa oge teu sarios-rios. Paratkeun dugi ka handap. Tuh. Gitu. Ambe teu hareudang ngompo wayahna da kitu jeung guru mah. Sok ade digabruk dirangkul tetehna ade digabruk dirangkul digabruk tetehna teteh urang silih sibeuh ku kadeudeu silih pikanya. Mudah-mudahan urang si panjang umur jaga urang silih doa. Insyaallah kasehat. Si tumuhna jeung rahayuna darajatna teh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terus tak arsi kaset tisu ku teteh jauh banget. Di HP mamah jeung bapak. Nah, itu mah tengah geleger. Abi teu wantu nyebatna sapertos juru riasna nu kali kumaha tapi pokona mah geleger iwati doa anu ngucur ngocor salamina gitu alhamdulillah Neng oge kedah remen abdas wudu menekung kanu Maha Agung ledakan makawasa utamina kewajiban netepan anu 5 waktu bager oge niatan ayeuna rumah tangga enjing teh teu mandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandangna ridho di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bager rengse sok atas linggih deui sallallahu alaihi wasallam wa barik alaina amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdana ini hamdani amawai ya Allah pun anak Neng Elis bade ti kanjeuna
sing ayem tentrem runtut raut sauyunan sing paranjang umurna sing paranjang jodona gampil milik ada barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainahuma fi khairin walhamdulillahirabbil alamin. Gusti nang tayungan hidup enjing bade di akadan buka kuhalang urang kawin ku hariring Neng Elis anu geulis halang tawis kamlang hariring tawis ka eling hariring tawis ka eling acan bismillah jantung berita mugi Gusti nang tayungan Elis Asep berendengan mugi kasalamatan Neng Elis deui anu cantik salamat ke pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkaan aya dina kasenangan pondok we nama anu gaduh tiung rada lebar tiasa dibukakeun pintu soros kenging mari atos rada ageng 3,5 juta upami tiung teu aya rok kasapatos jurias tos di contohan dibukakeun di beberkeun ini oge sami hiji 2 3 sawera nabi urang sawer bapakna ayu urang tabur kadulur hiji 2 foto sing tinggal kenging jodoh saat mana anak teh sareng adekna sareng bapakna kami bismillahirrahmanirrahim mangga hiji 2 3 Tahan dulu, tahan Tahan. 1 2 mangga sadak sarika 2 leka subhanallah alhamdulillah teras di kana teraskeun tos lah tong di kana luhurkeun di leueur mari ka dieu neng sakedah dadah kana kamera ya alhamdulillah manawi acara adat siraman nu geus Neng Elis ngalangkungan Sanggarias Henny Wedding Gallery kalian didedel ku video foto di Mr. Mediagraph oge audio sound system di Arisma Audio Production. Hatur nuhun kana perhatosanna hapunten tina sagala rupi kalbutan kapatan nana hayu ieu acara urang tutut kumaos hamdalah sasorangan. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wal kul mufiq ila qawmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sad.